kumaha ya program di desa orang loba runtah ieu ayeuna mah euy. Oh nyata loba pencemaran lingkungan enak teh. Urang mau ningali-ningali ge ayeuna mah aduh parah pisan euy. Urang bahas dina podcast. Ya kemana ya subuh? Mulai can. Aduh, ampun aing euy. Runtah, ampun di mana karep. Terdalung kok di baju aing. Kebenaran enak teh urang teh Kumaha? bahas tentang persampahan gitu. Persampahan. Berarti Kayak di lingkungan orang. jurusna lingkungan. Lingkungan anu tercemar, runtah. runtah teh sampahnya. Siap. 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 Buka lah nya. Siap. Oh itu kamera itu nya. Itu dua. Cuma DJ 2 3 prung. oh, sok sakit. Tilu 2 hiji prung. Siap. Oke teman-teman semuanya, balik deui bersama kami Obrot TV, obrolan tebar bobot tapi pasti ya Bro. pasti brot. Oh, lebih ke kiwari. Jadi para warga sadayana dulu di mana ayana nya dina video ieu urang ngebahas tentang Lingkungan. runtahnya, terutama runtah ya di lingkungan orang deh. Jadi khawatir si Wacangor tadi rempangan kali itu tuh runtah hungkul di mana-mana. Duh, kumaha duit aja. Masuk, iya solusinya. Soalnya karunya euy ayeuna mah di Lebak oge ning Citarum. Bahwa lama bahasa kerjaman orang ke rumah China herang, lauk teh loba bisa ngojay gitu. Ayeuna mah asa Saya nama boro-boro, wang. Bau anu kadang-kadang kamari geus alus-alus bahasa aya ieu teh gini Satgas Citarum Harum teh nya. Kan saprak eueuh ayeuna. Aduh Parah jadi parah deui. itu kumaha ya solusinya ya. Urang ge selaku pemancing di Citarum asa terganggu mun Terganggu. Runtah deui we. Aduh, meresek deui. Aduh. Jadi kenang lauk sapu Heeh, kana lauk sapu leuh kata ngait. Ieu pempas diangkat leuh. Mun aweuna ieu aya si kuning teh geuning. saya tadi wahangannya tah. Tadi ge di jalan oge pernah kejadian ya. Pas lain kejadian jadi pernah ngaliwat kayak di jalan. Nah karung dibondol. Asukan teh duit kok yang dibuka runtah. Tah eta mun teu bau ya pas dibuka teh. meleding. Terus anu jadi masalah mah urang ya nu posisi di handap marariceuna teh nyaeta can aya kasadaran teh. Can aya kasadaran di nya Marariceuna teh ka kebon kadang komo kan lamun dia aliran cai ka deui asup. Ieu lamun hujan pinuh sampah. Di dia teh. Iya tuh. Heeh. Nyarayang di dia. Ayang di dieu. Kadang sendal ge. Tadi si manggil geuning ngalaan ieu Bang. Wah, runtah itu tuh. Heeh, tah Udah tuh kitu. udah cukup ku saurang ya. Nya. Perlu kesadaran. Kan menang sakieu. Kan menang sakieu runtah. Ieu Saya mari ngaliwat hungkul ya Bang. bari kaliwat. Komun bari bener-bener neangan urang. Bener kudu mawa Heula pernah urang cuma nyieun tempat tempat runtah. bakaran sampah jadi Pembuangan akhirnya. bawa jeung barudak lah. Alhamdulillah ada katangani cuman anu jadi masalah teh ya teh kitu. Jadi masyarakatnya masih can aya kasadaran Salah kasadaran di masyarakat. Nah, jadi pemirsa catatnya jangan dulu skip pokoknya ieu masalah nya lingkungan urang sareakeun ka hadian sareakeun nya. Yang udah pinci urang ke sebetulnya mah di tina sampah teh lamun urang bisa ngamanfaatkeun gitu. Eta aya nilai sih. Nilainya. Aya Nilai ekonomisnya. asli. Oh, kieu aya papatah oge urang maca dina bukunya koran. Sesampah-sampahnya sampah tetap mengandung nilai bagi yang mengelolanya dengan bijak. Nah, Bener gitu. Berarti runtah teh sebenarnya mah ulah dipikir sembarangan nya. Sembarangan. Kudu diwadahan, ditampung terus masihkeun aya loba jelema nu hirup dina sampah. nya atuh. Dianggap emas aku Kan baturna. aya laguna ning Dul Sumbang. Cuma Geblek hirup dek jadi. runtah lah. Berarti jalma oge nya lamun saena mun diibarakeun jeung runtah sampah-sampahna jelema kan lamun umanya lamun geus teu dianggap atawa ngalakukeun perlakuan anu mirip-mirip jeung runtah cek si Wacangor mah masih aya nilai. Nya. Tergantungnya ke dua faktor anu hiji si jelema eta daek memperbarui non teh ngaran teh memperbaiki tingkah laku boh segala rupa we tah mah. Nu kaduana aya anu ngangkat Ngais gitu. aya nu ngelola. Ngelola. Nah, Jadi intinya mah butuh kerja
bareng. Ya kerja bareng sama sih masyarakat. antara eta nya eta nya. Ya. Terus lamun nilainya wa dina sampah eta nya loba pisan sih sebetulnya bisa di aya potensina lah. Kala waka skip kalem. Ke daerah ya aya potensina. Hiji pemanfaatan tina sampahnya modegeun nya aya mun barang-barang limana bisa diekeun. Tinu Bisa makanan jadi, oge geuning bae kan bisa jadi kompos, naon paragi anu hirup teh naon? Si ieu teh Pak kan bisa dijual kan eta Oh, bisa jadi iya. jual eta ge. Bener, ulah sembarangan nya bisa udah teh. Mun sabenerna mun aya misalkan aya nu hiji misalkan digunuhkeun di mana eta teh bisa jadi potensi ieu da sebenarnya urang ge lain teu bisa ngan ku eueuh tempatan ya banyak Buah tempat. tempat hiji eueuh tempat ngeureunnan nu ayeuna da kudu di modalan teh deui nu ayeuna nu terjadi di lingkungan urang gitu nya. Ya lain sebenarnya lain teu sadar micieun tuntah di mana karep hiji eueuh nu ngelola Ngelola. kaduana untuk berpikir eta teh sampah bisa diolah jadi ekonomis gitu. Mengandung cuan nya nilai. Cuan ngan lamun sampah ya nya segala macam oge lamun anu teu dikelola mah nya jadi masalah. Jadi masalahnya. Komo sampah. Komo sampah jadi penyakit, Aslina penyakit. jadi banjir. Banjir. Wah pokoknya segala macam. ayeuna mun di Citarum oge mata loba ayeuna mah geuning Citarum jadi tercemar teh Tercemar, lauk-lauk gering. Nu tadina lauk teh baheula mah aya lauk emas segala ayeuna mah aduh Ayeuna Lauk sapu hungkul. ayeuna lauk sapu Jadi karunya kan nguseup, ngangkat teh lauk sapu aja lauk sapu gitu. teng wajah menjadi baheula mah urang karyawan baheula nya keur budak lamun nguseup bisa ngajual kan nguseup teh. Jam 11 jam 12 teh geus mawa di talian teh bisa ngajual ya boro-boro ya. Boro-boro nya. Wah, ya. ku ayeuna eta teh sampah eta dampak teh lingkungan. Berarti non teh ngaranna teh beureun lain di pihak urang hungkulnya pemerintah ge beureun kudu milu andilnya. Jadi kumaha carana di lingkungan. dinas naon anu mengelola DLH dinas lingkungan hidup Dinas lingkungan hidup. eta lamun keur simbiosis mah ngarusak ekosistem ongko. sampah Model lamun ayana model urang ieu nya nu hirup dina bantaran sungai. Oh, siga kieu nya. Rata-rata hirupna urang di naon mata pencaharianna gitu nya di sungai eta. Aya nu nambak lah, nu nelayan, ngolam atau saja bana. Ayeuna di penghasilanna geus teu menentu. Menurun terus lamun ngolam oge dampakna ayeuna limbah mode ganti pabrik ya micun limbah tadi kadang ayeuna urang malah bisa kata mode ya boga oge kan ngolam lauk juragan lauknya sabaraha kinta sabaraha ton per sabaraha bulan can ge panen kudu limbahnya mabok panen ruginya untung gitu jadi kumaha nya ieu teh masalah besar sebenarnya sampahnya kudu di bareng-bareng lah ayolah kelola gitu kumaha carananya udah berawal tina kesadaran masing-masing barengan gitu teu bisa di sabelah pihaknya geukeuhnya ayeuna susah soalnya geus jadi masif euy bikin runtah di mana karep kitu teh hese sih sabarang jeung kumaha nya perlu aya di orang tua oge geus ngadidik barudak supaya diajarkeun supaya manehna bisa ngabuang sampah. Catat orang tua. Lagi pernah nyieun si tempat sampah eta mode kitu. Saya aya edukasina kumaha tina sampah bisa jadi naon gimana. Cara ngelola sampah. Nyieun slogan buanglah sampah pada temannya, tempatnya. Eta mah mantan berdua. Buanglah mantan pada temannya. kalau mana kan makan teman makan teman dia. Atau kurang beres solusi lah ya ke warga kumaha intinya solusi nama kudu saling iyalah saling naon menyadari bahwa ieu teh sampah teh kudu dikumahakeun urang teh kudu dipisahkeun bangsa plastikna sampah makanan janten ameh karunya lah ayeuna Citarum urang tercemar nu baheula dinu urang bisa ngojay aya nu bawa ka ngojay hawu kalau urang langsung karunya kuring pakai nulis ge bisa asli itu teh karunya nama ka nya generasi urang dulur urang ngandalkeun duit tinu Citarum nya tah eta suku macet apa ya solusina adawa mau dipastikeun nya urang nya warga sekitar lah gitu nya. Lamun can aya nu mengelola mah nya minimal di
bakar sorangan nya langsung dia lah dimanfaatkan lah gitunya sampah dikelola heula masing-masing dan kedepannya aya instansi atau masyarakat bisa ngelola sampah ya lebih kanan produktif mengandung nilai nya karena dina sampah eta lamun ieu mah yang ngarusak bener-bener nya komo plastiknya plastik orang nabi hese pisan atau saya nanti Mang Mod ke keluarga ya belajar mendidik diri lah mendisiplinkan diri sendirinya terus ke barudak kumaha carana dari sejak dini diajar entah teh cenakana tempatna gitu ulah kemana di imah-imah teh sadiakeun tong sampah gitu bunga dapur misalkan terus tengah imah pisahkeun mana sampah organik mana sampah organik jadi engke bila mana aya si pengelola pengelola sampah teh udah capek gitu mau capek gawe 2 kali katanya nah gitu merenya pelawargi akhirnya terus si Wacangon cek namahan setiknya mudah-mudahan bener ya mah jadi kia ya pepatah saya mengatakan sampahnya sampah tetap ada nilai baiknya ada nilai positifnya jika dikelola dengan secara bijak terus dia akhirnya di sisi manusianya sampahnya manusia tetap ada nilainya jika dikelola atau dipertemukan dengan orang bijak itu wes sakitunya hampura pilih aya teh istilah atau kata-kata anu mata nyelkitkeun hati terus tengenah kana manahnya hampura sadayana da imah ngan saukur konten hiburan kurang rame da imah serius ya serius salah sampah jadi bisa berseserian nih kemodor gesi aing jadi daya pikir gitu sararea pemetian mah nya ti diri sendiri kidunya rek dicenut teh ulah kadinya kidunya ka tempatna kidunya awal lamun teu bisa mikeun meh teu bala gayung mah balik dia mah ya jadi sakaya deui sadayana kepala wargi sadayana teman Obrolan TV itu supaya duka ayeuna ampura si palelo keneh wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngopi lah